Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda bab hiji nganjerkeun sumangat diajar. Sekarang kita belajar bahasa Sunda bab 1 menganjurkan semangat belajar. Kita harus semangat belajar. Ayeuna urang diajar heula ngagunakeun sapaan. Sekarang kita belajar menggunakan sapaan. Kalimat sapaan teh aya nu basa lemes, aya nu basa basajan. Nah, basa lemes digunakeun pikeun sapaan ka kolot atawa ka jalma anu dipikahormat. Kalimat sapaan ada yang menggunakan bahasa halus, ada yang menggunakan bahasa sederhana. Bahasa halus digunakan untuk kepada orang tua atau yang kita hormati. Bahasa basajan digunakan keur kababaturan. Bahasa sederhana digunakan kepada teman. Bahasa lemes itu bahasa sopan. Kalau basajan itu bahasa yang digunakan sehari-hari. Hapunten Bu Guru, abdi bade tumaros. Pek, rek nanyakeun naon? Ikuti ibu ya. Pak, nuju maos naon? Keur maca koran. Bu, permios, abdi bade sakola. Jig meh pinter.